Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana bilih nu teu acan uninga di YouTube aya channel namina Tumaritis 2 channel. Atuh mangga kasadana nyuhunkeun bantosanana di like, komen oge tong hilap subscribe, oge diklik tombol loncengna supados kenging notif-notif anyar ngeunaan video-video anu diupload ku Tumaritis 2 channel. Hatur nuhun. Lajeng ye Dharma Kesuma kairing sastra jingga udawala serang malagaring oge anu sanesna anu berat kapihak Panawa. Dia hidup teh Dharma Kesuma. Hidup Dharma Kesuma. Wah, Dharma Kesuma mah letoy. Sia letoy. Mun banting garinya Kak, bener-bener teuy. Aduh anjing, awas nih. Lajang halingkeun bae ulah dalawan haling-haling. Tuman itu Pak. Ka dieu Dharma Kesuma, datang ye. Mampanira kang ngademan newuh magulingan. Mampanira kang ngademan newuh magulingan. Samya pada tumrangan. Kaulan Ramawa. Oi. Hajinya lah. Dharma Kesuma. Allah. Imalan. Dek ka mana ari anjir? Punten wae. Putra panjenengan teh kagiliran majeng dina dinten ieu kapalagan yuda kangge mayunan pangresa jeung Rama. Edan. Cik atuh pelopor brata yuda teh nempo-nempo saha ieu abus kapalagan yuda teh. Apa nu kaulah teh jago. Nah anak trojol teh keuyeub apu. Dharma Kesuma kaulan pangresa neueuh deui jago ti Panawa. Lumawi kaulah teh kagiliran dinten ieu kedah mayunan sareng jeung Rama teu sudi aing. Nah sanajan sabeunangna ge da moal sohor. Balik. Wah tiasa balik. Lawan atuh oi. Lawan oi. Nah cirang ngeja. Jago nage keuyeub apu. Kiceup we aya. Keuyeub apu ulah sengaina keuyeub apu sia. Anak mana sih ya? Wah, urang mah sponsor ieu Gusti saya. Susu unggul. Aduh anjing euy ngomongna euy. Halingjang, haling. Ikah Dharma Kesuma. Bejakeun sajar begitu. Moal tiasa kurang ajar. Lajeng ieu Dharma Kesuma. Daya perlawanan ku akibatku teu tiasa perang teh. Di palagan yuda dibuntang banting ku Prabu Salya. Dasar amek santa budiman jalma kawentar sabar dina teu ngalawan saharita. Barang ningali Dharma Kesuma teu ngalawan. Nyata nu di luar ieu palagan yuda Bima nafsu ngagugudug amanat teu kawadahan. Jiga rek luncat ka palagan yuda. Gan. Hari di kamar gan punten gan bios gan. Resep teh lanjut teh euy jagona euy koyo Panawa mah euy.
Oling. Pada yang reder kesubat mana euy. Sakira-kira orang jago radu ieu mah urang walala aja. Ku kesel na Raden Bima. Nggih. Iya nu berat ka pihak Prabu Salya. Diborak-barik di luar oge asla jinga ngiring ngaborak-barik ku sawareun silakan. Bangsa tadi, wah, ya, alah, oh kayaknya, saha ieu, urang sponsor di Panawa, wah moal kuat, saharan, cepot, moal kudu sumput salindung nih, cik atuh milih jago teh di Amarta, nu bener we nu bentak. Ulah cacing kalung di bawah kapal aja nih. Aduh. Saya ini bung dah. Saat itu bakti bung. Modar si aja. Ayo reka mana sih ya? Waduh kayak waduh anjing. Sia gesrek nimpung di wahai sia. Kurang ya sia. Anisya, ane bot burak balik tanu burat ka saya. Magan. Wadih siya kain, di wani kunaon so. Awas ya. Apas. Tog yawakan terbina anjing. Gelut ring aing. Siapa resep beurnya nempo nu ngaburayu teh. Awas. Sudah sebalik lagi ngacer. Ayo siap benang siap. Ulu itu HS ngaringku kayak gini. Lah perang itu capek ah. Lut jeung aing mah ulah make kudu bat-bat segala rupa itu ieu. Perang naon atuh nu ngeunah? Da perang mau perang adil. Aya perang ieu, perang kakacangan. Perang kacang. Dua kali itu lagu kakacangan. Kakacangan. Kumaha kakacangan? Nah, deungeulna urang silim naon 5 kali awang. Ulah leuwih ulah kurang guru pas 5 kali. Di mana silaing ka dewek 5 kali dewek teh hudang deui taneuan dewek teh taluk moal ngalawan ka silaing. Perang adil ya. Tapi lamun dewek hudang deui ganti dewek 5 kali ka silaing. Jadilah. Boleh lah. Saeuleun geul. Pek maneh heula meunang. Awas tahan nih. Tahan. Eje. Dua. Tilu. Opat. 5. Udang siang udang. Wah modar lah. Waduh. Nah geuning ganti urang. Sugan aing teh paeh bisa. Kadia geus sok. Kadia. Kita ngokeun ya nah. Cicing. Hai itu aji buru-buru aing geus cageudang heuh. Cicing keur ngasapeureub. Tahan. Hiji. 2. 3. 4. Hiji. Wah si juring mah karo si anjing. Entas 4 mah 5 atuh. Lagi 5 gulan. Hiji 2 3 4 5. Lain balik teh ka anjing wah budak tara ngakanan impres ya. Oh jadi tas 4 mah 5. Jadi lamun ge salah. Lamun salah balik deui. Nah, si bener atuh gitu nah. Tahan. Hiji.
dua, tilu, opat, dua, yeay. Wah, gagal si anjing lah. Ini guys penjut itu karena aing anjing. Ayo nama kieu we. Sila aing anu neungeul, urang anu ngitung. Nya kena gitu. Sabab ieu moal tamat-tamat teh ka isukan di kieu. Bagus dah. Oh jadi sila aing diteungeul dewek nu neungeul, sila aing anu ngitung. Oh, patahan. Sok. Tah, keun aing modar oge aing solidar ieu atuh. Ngantos opat balik deui ka hiji tuh indeng mun panjo cici. Sok. Ampun suan suan teh ya. Tahan. Hiji. Dua. Tilu. Opat, lima, genap, tujuh, yeay, leuwih anjing, pancik sieu tadi kadana tepi kalima Oh, cenah, jatah lima. leuwih dua ge ngadelu kue kuat, apaan sih? Ayo dah malah, ayo. Paling besi tua ya. Bayangannya. Besi tua dong. Buset, semakin Allah. Ulah wah aja anjing di berat ka. Panama. Ya. Patuh. Nama terakhir udah bujur. Irung aing sah. Lain nyingsa tuh gitu mata dina. Hebat jawalannya, hebat sudah. Sudah jadi kalangkang kolokong wae kadinya lain hal meunitu neuleuh. Malah naon Kak bedog ya. Bener. Ah, da tetempuan kuring lain bedog. Etem. Beda ba. Tidak ada modal awak. Haling. Atuh kayaan di dieu. Spektakuler. Acara ini Anu berat ka Prabu Salya syukuran diburak balik ku sastra jeung Sangdawala oge garis sanggar margi mapanasna ka pihak Pandawa kalangkungan wadia bala kendawaan berat ka pihak Prabu Salya nyata kasbara Kantun Yusapalih deui anu jabat kurat ka Kurawa mapunala gareng ditinjuan. mengadakan silaturahim hadir dan yang akan 10 orang semua angkatan kami dari tahun 2000 kalangan isi suara